Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana kumaha daramang. Wilujeng patepang deui sareng simkuring dina channel Dongsun TV. Dongeng Sunda. Sapertos biasa simkuring baris ngadongengnya. Anu dina waktos ayeuna aya hiji cariyos anu judulna Nu Anteng Guligah. Ieu cariyos teh karya Kang Yadi Kusmayadi anu parantos dimuat dina majalah Mangle edisi 2874. Hatur nuhun ka pamirsa anu parantos satia manco dina ieu channel. Mudah-mudahan kasayan para wargi sadayana kagantosan deui ku langkung-langkung ku Allah Subhanahu wa taala. Anu nuju teu damang muga enggal didamangkeun deui sabihara-bihari. Anu nuju kenging musibah mudah-mudahan dipasihan kasabaran sareng katabahan. Anu nuju milarian rezeki mudah-mudahan dipapalinan rezeki anu halal tur barokah digampilkeun milik rezekina. Amin ya robbal alamin. Hayu cuang teraskeun we kana cariosna anu judulna Nu Anteng Guligah karya Kang Yadi Kusmayadi. Wilujeng lalason, wilujeng ngadangukeun. Sapeupeting dekoy nyileuk mikiran si culileuk nu ngagoda hate jeung pikiranana. Ret kana jam katempo geus jam 2 saparapat. Rek aksuk waktu janari. Nah, ieu teh asa teu puguh rasa, seseblakan wae nya. Gerentes hatena. Dekoy mikiran nu karandapan tadi beurang. Mimitina mah eueuh nanaon, sabab ngobrol jeung manehna uplek. Lila-lila aya resep. Ngobrol nyambung tapi kaeunah siri bunga pisan. Dekoy siri sorangan inget kana kajadianana. Koy subuh kadenge indung dekoy ngagentraan ti luar kamar nita salat. Muhun mah sakedap deui dekoy kacai. Cek dekoy bari tuluy gancang wudu rek ka masjid. Rengse salat dekoy nangkring heula di teras masjid bari hatena tetep nganteng ka si manehna. Kumaha carana nya kuring hayang ngedalkeun eusi hate. Tapi sieun jadi goreng. Lamun teu dibimitian manehna moal apalkeun eusi hate kuring. Lieur. Dekoy ngan bisa ngira-ngira sabab acan dicobaan. Jung nangtung terus lempang ngajugjug ka imahna. Sapaparat jalan teu weleh mikiran pilampaheun saterusna. Barang nepi ka imah kapikiran ku dekoy supaya ngahampangkeun pikiran. Nah, teu nanya awe Waidai atau Mang Onon nya. Sugan we bisa merebong bolongan. Teu diengkekeun deui dekoy nyokot HP. Tuluy mencet nomor HP Waidai. Kadenge sora ringtun disada. Nandakeun nyambung ngan acan diangkat. Teu lila aya sora. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang wa? Alhamdulillah. Teu dililakeun deui, dekoy gancang ngaluarkeun motor. Cager koy. Alhamdulillah. Raga mah jag-jag wa ngan pikiran jeung hate rada teu puguh. Kumaha maksudna? Ua mah teu ngarti. Engke lah, dekoy ka ua. Ayeuna wae mangpung keur aya Mang Onon ka dieu bari ngopi. Siap wa? Di mana? Di Bumi Anta napi di saung biasa? Di saung, ambeh bebas. Siap wa? Ayeuna dekoy ka dinya. Teu dililakeun deui, dekoy gancang ngaluarkeun motor. Geuleuyeung kana motor si Buhun ngajugjug saung Waidai. Teu lila ge geus tepi
Ti kajauhan katempo Wa Iday jeung Mang Onon keur ngalobrol. Tah geuning hol. Nya ka dieu koy, tah bisi rek ngopi heula. Engke wa, Mang. Dekoy ngajawab bari nyolongkrongkeun leungeunna rek sasalaman. Gek diuk rada juru ambeh ngeunah nyarande. Wa Iday jeung Mang Onon merhatikeun gerak-gerik Dekoy. Kumaha ieu teh budak ngora? Nya aya naon ieu teh? Kaciri ti tadi bangun samar pola. Dekoy ngarenghap rada panjang. Sakali-kali tungkul red ka Wa Iday, red ka Mang Onon. Kacirina rek sapok-pokeun ngomong ngan bingung rek ti mana mimitina. Pok atuh ngomong, rek ngomong naon? Muhun wa, Mang. Dekoy teh aya nu ngaganjel dina hate. Hese kedah kumaha ngandalkeunana. Kumaha kitu? Biasana oge sok sagala diomongkeun mun aya kasusah teh. Nah ieu mah mani hese. Mang Onon panasaran. Muhun Mang, ieu teh Dekoy nuju resep ka hiji wanoja. Ya heueuh atuh alus kitu mah, artina didinya normal, jejak ka resep ka wanoja. Nya aya naon? Pok ngomong meungpeung Wa jeung Mang Araya. Wa Iday ngomong rada leuleuy, ameh Dekoy rada tenang. Dekoy ngahuleng sakedapan pok we. Dekoy teh nuju kasmaran, resep ka hiji wanoja. Wanoja ieu teh remen babarengan jeung Dekoy. Mimitina mah Dekoy teh teu aya rasana naon. Kusabab remen paduduaan, jorojoy timbul rasa asih, resep. Unggal ngarendeng aya nu ngageter dina dada. Ieu meureun nu disebut kasmaran teh nya. Wa Iday jeung Mang Onon molohok ngadedengekeun caritaan Dekoy. Teu lila pok ngomong. Geus diomongkeun acan ka manehna. Puguh acan, Dekoy teu wani sieun ditolak. Ar, atuh kumaha rek apaleun namun can ngomong mah. Yeuh Dekoy, cik atuh jadi lalaki teh sing gede ka wani. Halusna mah wanikeun pok ngomong ditampa atawa ditolak. Eta mah resiko lalaki. Ngan harepan mah ditampa we. Ngan meureun kudu nempo situasi. Kudu pas ngomongna, kudu keur bungah hatena. Komo lamun pas aya nu dipikahayang ku manehna mah terus ku urang ditedunan, eta teh pasti resepeun. Ngadenge kitu Dekoy semu anu aya getihan deui. Asa kajalanan, bari teu leupas mikiran kumaha pijalaneunana. Hatur nuhun pisan, Wa, Mang. Doakeun Dekoy bade nyombian ngawanikeun maneh. Ayeuna mah rada ngemplong, aya bongbolongan ti kasepuhan. Tah kitu atuh. Lalaki teh tong epes meer. Turutan Mang jeung Wa, baheula loba awewe nu ngudag. Ceuk Mang Onon ngahatean. Resepeun Mang? Lain ditagih. Angin ngahiliwir niiskeun hate jeung pikiran Dekoy. Katingali Dekoy semu nu bungah bari maheutkeun tekad rek ngawanikeun maneh ngomong ka si manehna. Wa, Mang, Dekoy wangsul heula ah. Jog sing salamet di jalan. Hasil nu dipimaksud. Atur nuhun. Assalamualaikum. Peutingna Dekoy ngahuleng di kamar. Ayeuna kitu di teleponnya. Janjian isuk panggih. Acan oge rengse ngagerentes kring HP disada. Dekoy reuwas jeung panasaran peuting-peuting aya nu nelepon. Kop kana HP ditempo anak gebeg teh kaciri profilna foto si manehna. Reuwas bari ato. Aya naon? Dekoy meheulaan ngomong. Atuh salam heula, ieu mah ujug-ujugna ros. Muhun. Assalamualaikum. Dekoy uluk salam bari rada rampang reumpung. Tah kitu. Waalaikumsalam.
Nuju naon biasa we nuju ngimplang nu aya dina lamunan. Hehe. Ih, mah enjing teu ka mana tiasa nganter Liadel ka toko buku. Dekoi tengah angkekeun deui langsung nyanggupan. Tiasa jam sabaraha? Jam 8-an we nya samper ka bumi. Siap. Isuk-isuk keneh Dekoi geus saged rek nohonan pamenta si manehna. Liadel. Motor geus dihaneutan, dielapan jadi leuwih kinclong. Make baju sporty nu jadi karesepna, disemprot parfum ambeh seungit. Buuk disisir rada dijambulkeun kaciri budak ngora nu keur kabung bulengan. Jam 8 Dekoi geus nyelah motor. Terus ngajugjug imah Liadel. Sapaparat jalan mikir jeung ngagerentes. Kumaha nya piomongeunana? Kudu kumaha ieu teh? Make teu karasa motor geus nepi ka buruan imah Liadel. Kurang leuwih setengah jam perjalanan katempo Liadel keur diuk di teras imah nungguan bari nyoo HP. Ngadenge suara motor, Liadel ngaliuk, kaciri rada marah mai langsung cengkat muru Dekoi. Alhamdulillah, kumaha di jalana lancar? Lancar, alhamdulillah. Bade ngopi? Bade, kok mau campur susu mah? Dekoi mimiti ngaheurian Liadel, bari nangteremkeun hatena ambeh teu deg-degan. Deg-degan sabab aya maksud hayang ngedalkeun eusi hatena. Teu lila Liadel ngasongkeun cai kopi. Mengpeung hanet ditampi. Dekoi langsung ngopi, saeutik-eutik di seruputna sabab rada panas. Ayo bade angkat ayeuna. Ayo ameh teu siang teuing. Sanggeus beres geuleyeung motor maju. Dekoi ngabonceng Liadel dina motorna. Sapaparat jalan dagdigdug hate Dekoi teu bisa katahan. Komo deui ngarasakeun leungeun Liadel muntang kana cangkeng manipageuh. Nah ieu teh nandakeun manehna bogoh ka kuring nya. Dekoi ngomong sorangan launa. Kumaha? Liadel nanya sabab ngadenge Dekoi ngomong tapi hawar-hawar ka dekena. Henteu, sakedap deui dugi. Cek Dekoi ngabang balerkeun padahal hayang sapok-pokkeun ngedalkeun nu aya dina hatena. Teu karasa geus nepi ka to buku, Liadel langsung muru kana rak pajangan buku favoritna. Hayu Liadel ngajakan bari nyekel pageuh leungeun Dekoi. Dekoi kacida atohna nempo pamulasi manehna. Del, kumaha aya buku nu dipelari teh? Dekoi neangan selah keur ngomong nu dipikahayang. Teu acan, di mananya? Urang kanu di luhur yuk Bari leungeun Liadel telepas nyekelan siku leungeun Dekoi. Dekoi beuki atoh nempo sikep kitu teh pok ngagerentes. Ari kieu mah jigana manehna ge resepkeun ka kuring komo bari pageuh muntang kieu mah. Ngabandungan kalakuan Liadel ti mimiti indit tepi ka lila di toko kitu. Dekoi kacida bungahna. Del, teh aya nu bade diobrolkeun. Engke dewe tingali bukuna sarae. Cek Liadel bari nyekelan deui meh nangkep awak Dekoi bari sumringah atoh pisan. Dekoi rek sapok-pokun teh aya we gangguana. Sanggeus manggihan buku nu diteangan, Liadel ngajak balik ke Dekoi. Ayo alhamdulillah buku teh tos kenging. Nuhun ya Sumuhun. Ayeuna ka mana deui? Urang euwih we, urang ngopi deui di bumi. Cek Liadel bari dibarung ku imut jeung sorot mata leleb. Mata ngeunah kana hatena. Dekoi jeung Liadel mulu tempat parkir, celak tumpak motor, geuleyeung maju. Liadel dibonceng anger nyekelan pageuh pisan. Sapaparat jalan Dekoi mikir, ieu teh bener resep atau kumaha?
nilik kana sikepna mah bangun nu geget pisan. Teu asa-asa ngan dekoy panasaran, tacan ngedalkeun eusi hate jeung tacan nampa jawaban anu pasti ti Adel. Hate jalma teu bisa diteguh. Cag pamirsa sakitu panginten. Ieu carios teh nu judulna nu anteng guligah nya. Ieu teh aduh asa duka kumaha tungtungna ya. Ieu mung dugi ka dieu cariosna rengsena teh. Si dekoyna teu acan ngungkapkeun eusi hatena ka Adel sareng Adelna teu acan aya jawaban. Sakitu we panginten ti sim kuring hatur nuhun nu parantos satia manco ngadangukeun dina ieu channel Dongsun TV. Mudah-mudahan kasayan palawargi sadayana kagentosan di kunu langkung-langkung ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten bila aya kakirangan sareng kalapatan. Sampurasun wilujeng patepang deui di video salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.